Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12 ya. Bab ke-14. Qala al-mu'allif wal kitab alladzi ta'allamna wa 'allamna bi mu'allafatihim naf'an barakalana bitirkatihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 14-nya abuka ari Bapak anjeun. Abuka ari Bapak anjeun eta asapiku anu welas asih. Abuka ari Bapak anjeun eta asapiku anu welas asih. Abu Karyo panjen eta asapiku anu welas asih. Ilam kudu kanyaokeun ku anjeun. Ayyuhal waladu wahai eling-eling budak. Abuka kudu abuka ilam kudu kanyaokeun ku anjeun ayyuhal waladu wahai eling-eling budak. An-najibu anu mulia. An-najibu anu mulia. An-najibu anu mulia. Anna abaka sanyana bapa anjeun. Anna abaka sanyana bapa anjeun. Eta yuhibbuka mika cinta itu abaka. Eta yuhibbu mika cinta itu abaka ka anjeun. Aidon deui. Aidon deui. Misla ummika samisilna indung anjeun. Misla ummika samisilna eta indung anjeun. Bahwa maka ari itu abaka. Bahwa maka ari itu abaka eta yakhruju keluar itu abaka. Keluar itu abaka yakhruju. Kulla yaumin dina setiap dinten. Kulla yaumin dina setiap dinten. Minal baiti ti imah. Minal baiti ti imah. Sobiron eta anu sabar. Sobiron eta anu sabar. Alat ta'abi kana kacapean. Capean wal hari sareng panas. Wal hari sareng panas. Fayadhabu maka indit itu abaka. Fayadhabu maka indit itu abaka. Ilad dukani ka warung. Ilad dukani ka naon tamid? Ka warung. Dukan lain ka dukun ini. Ila dukani ka warung. Awe suki atawa ka pasar. Awe suki atawa ka pasar. Liuhasila supaya ngahasilkeun itu abaka. Liuhasila supaya ngahasilkeun itu abaka. Malan kana harata. Liwasila supaya ngahasilkeun itu abaka malan kana harta.
yunfiku anu ngainpakeun itu abaka hu kana malan yunfiku anu ngainpakeun itu abaka hu kana malan yunfiku anu ngainpakeun itu abaka hu kana malan yunfiku anu ngainpakeun itu abakahu kana malan alaika ka anjeun alaika ka anjeun wayastari sareng meser itu abaka wayastari sareng meser itu abaka wayastari sareng meser itu abaka laka pikeun anjeun ya laka pikeun anjeun meser naon al malabisa kana pirang-pirang pakaian atau anggean al malabisa kana pirang-pirang pakaian wal at'imata sareng pirang-pirang tuangeun wal at'imata sareng pirang-pirang tuangeun wa kullasain sareng kana setiap perkara wa kullasain sareng kana setiap perkara tahtaju anu butuh itu jalma lain jalma anjeun tahtaju anu butuh anjeun tahtaju anu butuh anjeun ilaihi kana itu kulla syai'in alaihi kana itu kulla syai'in tadi lakang rujukna alaihi kana itu kulla syai'in wa huwa sareng ari abaka wa huwa sareng ari abaka wa huwa sareng ari abaka salapan teh oh eta ma'adalika sartana itu ta'ab jeung hari ternyata ma'adalika sartana itu ta'abi jeung hari teh kaluhur kacapean jeung panas ma'adalika sartana itu ta'abi jeung hari kacapean jeung panas teh nya dinya teh eta masrurun anu bunga eta masrurun anu bunga wa parhanun sareng anu senang senang we ketika papanasan we gitu jeung kacapean ngadodorong roda cilok dua wa buka sareng ari bapa anjeun eta yuhafidu anu ngaraksa itu abaka wa buka sareng ari bapa anjeun eta yuhafidu anu ngaraksa itu abaka tos ala sihatika kana kasehatan anjeun tulis satu atas apa ala sihatika kana kasehatan anjeun wayah rusuka sareng ngajaga itu abaka ka anjeun wayah rusuka sareng ngajaga abaka ka anjeun beri calik tahmid da arab kata rawaz wayah rusuka sareng ngajaga itu abaka ka anjeun mingkul lima tina saban-saban perkara mingkul lima tina saban-saban perkara yudika anu milaraan itu emak ka anjeun yudika anu milaraan itu emak ka anjeun
anjeun. Faida maridta di mana-mana gering 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 anjeun. Tos painahu sanyana itu abaka. Painahu sanyana itu abaka yahjanu eta anu sedih itu abaka. Ya janu eta anu sedih itu abaka kasiron kalawan seueur. Kasiron kalawan seueur. Wa yad'u sareng manggil itu abaka. Wa yad'u sareng manggil itu abaka laka pikeun anjeun. Wa yad'u sareng manggil itu abaka laka pikeun anjeun. Wa yad'u sareng manggil itu abaka laka pikeun anjeun. Tobiban ka dokter. Tobiban ka dokter. Tobiban ka dokter. Wayastari sareng meser itu abaka. Wayastari sareng meser itu abaka laka pikeun anjeun. Laka pikeun anjeun adwiyatan kana obat-obatan. Adwiyatan kana obat-obatan wala yaprau sareng wala yaprau sareng teu bungah itu abaka. Wa yaprau sareng teu bungah itu abaka. Wa yaprau sareng teu bungah itu abaka. Tos illa ida ta'afaita angin di mana-mana. Angin di mana-mana. Ta'afaita angin di mana-mana sehat anjeun. Angin di mana-mana sehat gitu. Wahwa sareng ari itu abaka da iman dina salawasna. Yad'u ngaduakeun itu abaka Allah. Yad'u ngadua itu abaka Allah ka Gusti Allah. Yad'u ngadua itu abaka Allah ka Gusti Allah. Laka pikeun anjeun. Laka pikeun anjeun. Besi hati kalawan kasehatan wassalamati sareng kasalamatan. Bisi hati kalawan kasehatan wassalamati sareng kasalamatan. Tilu jadi tilu. Wa abu kasarang ari bapa anjeun. Wa abu kasarang ari bapa anjeun. Eta yufakiru mikirkeun itu abaka. Yufakiru mikirkeun itu abaka laka pikeun anjeun. Lain yufakiru eta mikirkeun itu abaka kulla waqtin nas dina setiap waktu. Kulla waqtin dina setiap waktu. Pisaknin dina kelakuan sareng tingkah titik tilu tak kelakuan sareng tingkah tanya. Pisaknin dina kelakuan sareng tingkah titik tilu tak gitu. Eta kelakuan sareng tingkah. Titik tilu teh rumus. Nah, titik tilu teh kelakuan sareng tingkah kitu nya engke mah. Tarbiyatika ngadidik abaka ka anjeun. Ngadidik abaka ka anjeun. Walidalika sareng kulantaran itu yufakiru. Walidalika sareng kulantaran itu yufakiru. Yudhiluka ngalebetkeun abaka ka anjeun. Yudhiluka ngalebetkeun itu abaka ka anjeun. Yudhiluka ngalebetkeun itu abaka ka anjeun. Ngamasukkeun itu abaka ka anjeun. Al madrasata ka madrasah atawa ka sakola. Al madrasata ka madrasah. Wayastari sareng meser itu abaka laka pikeun anjeun.
Wayastari sareng meser itu abaka laka pikeun anjeun al-kutuba kana pirang-pirang kitab al-kutuba kana pirang-pirang buku atau kitab wa adawati ta'limi sareng wadawati ta'limi sareng pelantarana belajar sareng alat-alatna atau pelantarana belajar sareng pelantarana belajar litakuna supaya bukti anjeun fil mustaqbali dina zaman anu pikahareupeun litakuna supaya bukti anjeun fil mustaqbali dina zaman anu pikahareupeun litakuna supaya bukti anjeun fil mustaqbali dina zaman anu pikahareupeun rajulan jadi lalaki kamilan anu sampurna rajulan jadi lalaki kamilan anu sampurna rajulan jadi lalaki kamilan anu sampurna fil mustaqbalin zaman anu pikahareupeun rajulan kalala jadi lalaki kamilan anu sampurna rajulan lalaki kamilan anu sampurna nya fil ilmihi dina ilmuna itu si rajul fi ilmihi dina ilmuna itu si rajulan dina ilmuna rajulan wa adabi sareng tatakramana itu rajulan wa adabihi sareng tatakramana itu rajulan nafian barina manfaat nafian supaya manfaat linapsihi pikeun dirina itu rajulan linafian supaya manfaat linapsihi kana dirina itu rajulan kana dirina itu rajulan nafian supaya manfaat linapsihi kana dirina itu rajulan linapsihi kadirina itu rajulan linapsihi kadirina itu rajulan wa ma'abihi wali qaumi sareng kaumna itu rajulan wali qaumi sareng kaumna atau bala tentara wali qaumi sareng kaumna itu atau umatna itu si raju lanjeng bahasa nu sejen maksudna gua calik mit terangkeun abuka safiku tah urang teh kudu nyaah ka bapa oge selain ka indung kudu nyaah ka bapa soalna bapa teh anu susah payah banting tulang pikeun ngabiayaan mang kumaha mun bapana teh gawe mun bapa teh gawe mah teu dipiwarang ku mamahna supaya damai kecuali lamun bapana teu kuateun gering eta mah teu dipaksa gitu kudu nyaah eta mah urang kudu balik ngurus gitu nya sajenna bapak urang teh mika nyaah sama jeung indung urang gitu nya saling banting tulang keluar setiap poe pikeun neangan harta jang kalancaran ibadah ka Allah oge ngabiayaan urang kitu nya mata kudunya ka bapak teh geus sabar kan dagang dagang cilok panas kan nya kan panas haus kan ditahan karena ikhtiar gitu bapak teh kan misalnya dagang ke pasar, dagang ke warung, dagang warung supaya ngahasilkeun duit, pikeun nganapakahan urang. Deuk. Nah, nganapakahannya lamun urang butuh pakaian, bapak urang teh meuli kana pakaian jeung kana katawangan dina saban-saban poe gitu. Nya, supaya teh urang bungah jeung senang, bapak urang teh bungah senang nya ku kaayaan kitu teh. Yang bapak orangnya sok ngaraksa karena kesehatan orang di mana gering tadi antepnya tapi sok dibawa ke mana ka dokter gitu. Sedih bapak orang lamun nempo orang masih kena masih kena gering gitu mata orang teh kudunya ka bapak teh ulah ngalawan gitu lamun teu boga duit bapak ulah dipaksa keun ya tuh orang saling sabarnya gitu sok ngadoakeun bapak urang mah ka Allah ngadoakeun kanu sae. Oge bapak urang teh sok nitah urang ka madrasah. Tah nitah urang ka pesantren salah satu ka nyaah bapak nya jeung indung. Nitah urang ka pesantren atawa ka sakola kitu.
nyaah pangbalikeun bukuna pangbalikeun pulpena gitu supaya bukti urang teh di zaman engke atau di zaman anu geus murang geus gede supaya jalma nu bener jeung lain jalma anu baong gitu jadi jalma anu bener jadi jalma anu soleh jarang boga tata krama mata kalau pake kudu suntangan pulang teh nya saminya Assalamualaikum bapak kumaha sehat kitu nya kitu sama tah akhlak tos we kadinya nya